أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ku bismillah dikawitan, alhamdulillah wekasan, rahmat salam kanjunjunan ka nabi akhiru zaman. Ayeuna teh rek pemilu, loba jalma nu katipu ku duit 100.000 jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan, aya nu mere bantuan, aya nu ngansa salaman. Baliho merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utamana sangkan jelas katingalna. Tim sukses merajalela sing alabring ka mana-mana, ngenalkeun calon-calonna pedena ka bina-bina. Unggal calon geus pasti, sakabehna obral janji, datangna ka para kiai menta doa reujeng widi. Tapi di zaman ayeuna geus palinter jelemana, duitna mah ditarima, milihna teuing ka saha. Ieu pesan pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nganggap poloon, jalma henteu kabeh oon. Pek niatan anu hade jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere kade kudu singgarede. Entong loba teuing janji, mending anu geus pasti. Masyarakat geus pasti moal bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, reujeng ngadoa ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, bantuan tong dicokot deui. Mun meunang kudu syukuran, kade ulah sok pohoan, amanat rakyat gawean, kade kagoda ku setan. Ieu pesan keur tim sukses, ngararomong masing eces, pagawean masing beres, lamun eleh ulah stres. Masyarakat ge sarua, hek wae rek punta penta,
tapi tinggalian heula lamun arek dicolokna kade ulah parasea jeung nu beda pilihana komo bari jeung tatangga eueuh ka manfaatana hayu urang ngadaru'a ka Gusti Allah Ta'ala pemilu tahun ayeuna repe rapi aman sentosa.